Bismillahirrahmanirrahim. La sani'us salafi lain pagawean ulama salaf. La sani'us salafi wa min masyayikhina jeung eta tetep ti sawarehna pirang-pirang guru urang. Ayo Abdul cing tarik. Cing semangat. Ayo Muhammad. Firman cing tarik. Man ari jalma kariha anu henteu seneng eta jalma kariha isti'malal markabi kana nganggo kendaraan. Isti'malal markabi al-ahmari anu beureum. Oh, ya teh nuju nyarioskeun tentang tata cara adab-adaban ngaji. Nah, soalnya adab-adaban ngaji teh kan nulis, kudu nulis, jadi menang hasil tulis gitu. Nulis teh kudu galerede, teu meunang araripis, teu meunang laleutik. Oge deui teh diusahakeun teh nulis teh teu meunang ku mangsi anu beureum, teu meunang pulpen anu beureum. Nulisna gitu. Hari ieu mah kan ieu mah nyirian mah. Ya, hari ieu mah nulisna. Di luhur teh Allah yakuna fil kitabi syai'un minal humrati. Gitu. Jadi alus nama nyirian oge tong kudu beureum. Menggaris bawahi ge teu meunang kudu beureum. Alusna gitu. Kumaha eta geus? Da geus ya teh mah nya rek dirucat racet atuh. Da teu haram gitu. Ngan kudu nama entong kudu beureum gitu. Sabab eta teu beureum teh teu sok tulas-tulis ku beureum eta teh pagawean kaum palasipah lain pagawean ulama salam. Malahan mah saur ki musannif teu aya sapalihna guru-guru urang anu teu seneng kana kendaraan anu warna beureum. Gitu. Tuh, wah jual gitu lain gitu. Teu seneng, lain haram. Teu seneng gitu. Jadi alus nama namun salian bodas nu hararejo. Gitu. Sabab nu hararejo mah sae kana soca. Gitu. Ditinggalian teh nu hararejo gitu. Jadi bang senu panas-panas gitu sae gitu. Tuh. Jadi lamun di imah oge gitu nya. Model seperti karpet hejo gitu. Per hejo-hejoan gitu. Ari alusna mah model eta tangkalan gitu. Geus we atuh pamajikan urang cet kuno hejo gitu. Ngarah naon? Ngarah panon urang teh alus. Entong atuh. Ke pamajikan urang jadi hulek gitu.
Itu. Dan tuh saya nama dina kendaraan-kendaraan ge tong nu beureum. Malahan pakaian-pakaian ge tong nu beureum. Keun bae. Duh urang beureum keun. Da teu haram. Ngan lamun meuli entong nu beureum. Eta beureum meunang mere alhamdulillah. Kitu teu kudu riweuh kitu. Imah joret, duh aing beureum. Mana sakit. Basaan hirup teh. Satuluyna wa min ta'zimil ilmi jeung eta tetep tina sawarehna ngagungkeun ilmu. Hayo wa min ta'zimil ilmi ta'zimu syurakai ari ngagungkeun ka pirang-pirang babaturan. Waman jeung ka jalma waman ya ta'allamu anu ngaji eta jalma minhu ti eta man minhu tak santri kudu ngaji ge mar ieu teh kabeh jeung barudak mata kudu ngaji tina sawarehna teu hayang tina sawarehna adab-adaban ngaji teh kudu ngagungkeun kana ilmu termasuk ngagungkeun ilmu teh ngagungkeun sobat. Jadi santri nu ecreug mah moal jail ka batur man firman ieu mah santri teh jail deleka gitu. Nah itu ngaji taklim matak urang teh kudunya baturan teh mar itu mana tohir teh mana kemal nya maksudna mah tah ieu ieu mah kababaturan sorangan jail kana sok mere amanehna jail gitu. Jadi kasobat teh kudu ngagungkeun kudu hormat di mana-mana candahar aja kurang gitu. Lamun ngaliwat lain nyumput. Iya mah pas aya keur dahar ya ngariung dina baki aya nu leumpang tong ditanya antepkeun. Goblok. Langsung dirempet. Letan. Pas main arek asup da geus eulian. Kitu kababaturan teh. Itu. Oh da si eta mah cenah. Urang sawap manehna 5 cenah. Urang teh mayana meureun kudu bener akhlak teh. Lamun nyorok ka batur sia mah keur mah teu udunan. Teu mantuan. Tempo asak datang sia. Lieur eta boga baturan kitu geus lieur panglieur boga baturan kitu. Ai sia ngeunteung tak kalakuan sia teh kitu. Kitu berarti robah. Nah nya tiap urang ngaliwat keur dahar jor cara cing kitu nya halangan. Oh berarti aing teh teu baleg akhlakna. Tapi ari nu alus akhlakna mah begitu aya leumpang. Mang tuang tuh.
Artinya dia meunah hayang dipikar resep ku batur, urang cing alus. Mah jaya ka batur jaya, ka batur daleka. Ini tempo dahar teh kumaha halangan. Ieu mah ngaliwat nyungkut geura. Tuh, mencit hayam ieu kumaha urang jalan tos. Tong bebeja ka batur, opatan. Baleng sia. Kitu sia. Santri kana geus kopet. Ulah kitu. Matak santri teh kudu ngaji taklim. Siapa ngaji taklim kan kudu ditarabas sungkul. Jika kieu alif jabar a, ba jabar ba, aba. Itu ngaji taklim juga kitu Kan kudu ditarabas teu ngerti. Akhirnya aku mah jahil kasobat, deleka kasobat. Mana deui teh tina sawarehna ngagungkeun ilmu teh. Ngagungkeun kanu sok ngawurukan. Ayeuna ye edar sok dipapatahan upama sok dipapatahan ku Irfan. Teh yang mulia kieu lah. Masanten di saha Buya Anom upama. Tuluy diwurukan ku santrina. Tanu ngawurukan ka urang teh kudu ngahormat kanu sok ngawurukan ka urang. Ieu mah ongko tempo ngaji sorogan ka manehna, tapi geus beres ngaji diomongkeun teh. Nu sok ngawurukan teh. Ieu moal boga ilmu. Dina bogana ge moal barokah. Matak ngaji teh kudu angeus gitu. Dah kulantaran ayeuna 7:30 berarti kudu naon? Kudu angeus. Gitu. Ngeus ayeuna mah ngeusan. Sakitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.